Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ati wa ila ruhi muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu. Wa yajibu lan wajib fi haqqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala opo al-qudratu sifat kudrat. Wa hiya lan utawi sifat kudrat iku sifatun sifat wujudiyatun kang bangsa wujudiyah qodimatun kang bangsa qodim qaimatun kang qaim bidatihi ta'ala kalawan dat Allah ta'ala. Ae sifatun wujudiyatun sifat kang bangsa wujud. Sifat kang wajib anane. Qodimatun sifat kang ora nanak kawitan. Qaimatun sifat kang ora nanaruksa ae langgeng bidati ta'ala kalawan dat Allah ta'ala. Yujadu ta'ala anani Allah ta'ala biha kalawan ya sifat wujudiyah qadimah bidatihi ta'ala. Wa yadamulan ora nanani kula mungkinin ing saban-saban kang mungkin ala waqofil irodati ngatasé tetepe ya irodat kersanilah iku tetep kadwe ya sifat sabu ta'alaqatin utawi pitu kang ta'aluk. Itu kang cuman wahidi soluhi kang sawiji kang isa qadimun kang jumeneng wahwa lan utawi wahidi soluhi qadim salahi tiha fi azali lil ijadi wal adami biha ing dalam ajal dan ngenani wa adami lan ngaranana biha kalawan ya ijad fi waktil amkani ing dalam waktu kangkongan wa salah satu lan utawi kang telu tanji setiatun kang basa tanjis
hadisatun kang bangsa anyar wahia utawi salah satun tansisiyatun hadisatun ta'allaquha ta'alluke ieu hadisatun bi ijadil mumkinati kalawan ijad kang mungkin bada damuhu ing dalam sause orananane ieu ijad asabiqatika sabik wa ta'alluqa halan utawi ta'alluke bi adamihi kalawan orananane ieu sifat bada wujudi dalam sause anane ieu sifat wa ta'alluqu halan utawi ta'alluke bi ijadihi kalawan ijade ieu sifat lil ba'asi kadue ba'as minal kubur saking kubur wa salah satu ta'alluqati qabidoh lan utawi ta'alluq sulus qabidoh wa hiya lan utawi ieu sulus ta'alluqat qabidoh iku ta'alluqaha cuman telebistimaro kalawan kang wis kaliwat adamul mungkini oranana kang mungkin waktu amkana waktu kang ingkan wujudu anani qabla wujudihi ing dalam sause anani wa ta'alluqu halan utawi ta'alluke ieu sifat bistimarro wujudihi kalawan kaliwat wis kaliwate ieu anane wujud bada daming dalam sause adam wa ta'alluqu halan utawi ta'alluke ieu sifat bistimarro adami kalawan istimarro adam ba'da wujuding dalam sause wujud fahadihi ta'alluqatis salasati maka utawi iki ta'alluq kang bangsa telu yuqalu den ucapakeun laha kadue ieu ta'alluq salasah ta'alluqati qabidatin ta'alluq kang qabidah bimakna kalawan mana annal mumkina satune kang mungkin fil qabidati ing dalam qabidah fa insya'a maka lamun ngarepakeun sapa Allahu Allah abqa'uhu ing tetepe ieu qabidah ala halihi ing atase tingkah ieu qabidah min adami saking oranono awujudi atawa anane wa insa'alan lamun kerasa amdaluhu anggenteni ieu qabidah bididihi kalawan lalawanane pala mungkinu maka oranono kongang illa lamun ta oranono kerasa wa huwa utawi ieu didduhu hadisan iku kang bangsa anyar bipili kalawan midamele ieu mungkin wa faidu min adalihi wa faidu lan utai faidah min adalihi saking oranane ieu sifat ala ahsanil wujudihi ngatasé bang bagus-baguse wujud anane ieu sifat wa atmahalan sampurnan ieu sifat wa adalah halan adila ieu sifat pangkulu mama kau tawi saban-saban perkara sawa tawi pada min si saking manusia wa jinilan jin wa malakilan malaikat wa saitanilan setan wa samailan langit wal ardilan bumi wa hayawanilan piro-piro hewan wa nabatin lan cucukulan wa jamadin lan wa
juharin la juhar wa rodin wa madadin wa masusin hadisin kang bangsa anyar insa'ahu lamun ngeresakeun ya Allah bi qadrati kalawan kudrate Allah insa maka karep ba'da alam yakun ing dalam suste oranana syai'un sawiji-wiji idza kana tatkala ono sapa Allah fil azali ing dalam zaman azali maujudun anane lam yakun anata ora ono ma'ahu ngam sertane ya Allah apa gairuhu liyane Allah fa'ahdasa maka anyar makhluk ba'da zalika ing dalam sause mangkon mankur idharu ngadohirakeun al qudratihi ing atase kawasane Allah wa tahqiqihi lan tahqiqa lima sabako kadue barang kang wis kaliwat bi iradatihi ing dalam iradate ya Allah la yasaddu ora nunu banget an qabdatihi saking qabdahne Allah muqdaron kang den takdirakeun wala tahrujulan ora nunu metu an qudratihi saking qudrate Allah tusarifu kang mandi opo al umur piro-piro perkara wala tasulan oranana tantu muqaddaru muqaddarotihi saking kakawasane Allah wadidu lan utawi lalawanane ya sifat kudrat ai al qudratu tegese sifat kudrat maknane kawasa iku al ajzu apes wadalilu lan utawi dalile ala dalika ing atase mangkono mazkur sifat kudrat ai subutul kudrati tetepe ieu kawasa lahu kadue Allah taala kang maha suci wujudu anane al alimu kang alim watarokibu lan den susun li'annahu kana satune ya Allah laukana lamun yen taono iku ajizan apes lam yujad maka raden tibaakeun apa sayun sawiji-wiji ay ba'dun tegese saware min hadhil makhluqati saking iki pira-pira makhluk wa adamu wujudi sayyin lan oranana wujud perkara minha saking ieu makhluk mahalun maka mustahil lima yukhalifuhul hasisi wal iyani pabatola maka batal ma ada ma perkara ada kang ana ilaihi maring ieu has wal iyan wa huwa ittisofi wa huwa utawi ieu ada wujud ittisofi ta'ala ittisofi Allah ta'ala bil ajizi kalawan apa sifat sabatat mangka tetep nakdiyatun apa nakdiyatun nakdih ya Allah wa huwa lan utawi ittisofi Allah ta'ala bi qudrati kalawan kudrati Allah wahai sulan sakira-kira wajib lahu kadhi Allah apa al qudratu sifat kudrat istahalla maka mustahil alaihi ngatasi Allah opo diduha lalawanane ieu sifat kudrat
Tina saberesna kamari nyaritakeun kana sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat wahdaniyat. Di mana sifat wahdaniyat wajibna ka Gusti Allah dina sifat wahdaniyat. Kamari cukup sakitu gemlengna bahwa sahijina Allah dina datna dina sifatna jeung dina padamelanana. Allah teu kapiheulaan ku ayana pangeran anu sejen kudu disanding-sandingkeun antara sahiji kudu nuturkeun kana bilangan saberesna dina datna. Maka wajib ka Allah ayeuna urang uninga bahwa qul huwallahu ahad. Sawijina Allah teu kasandingan ku bilangan-bilangan anu sejena 1, 2, 3 jeung 4 komo bari jeung loba maka batola maka batal. Dina kawajiban pikeun urang nyaeta jalma iman bari diperdih kudu nganyahokeun kana sifat kudratna Allah Ta'ala. Di wajibu jeung wajib pihakihi dina hakna Allah. Naon al-kudratu sifat kudrat. Nyaeta wajibna sifat kudrat nyaeta hiji sifat wujudiyah qodimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Nyata ngamaknaan sifat kudratna di dieu aya nu disebutkeun sifat kudrat ma'ani nyata bukti wujudna Allah ya. Jadi ngamaknaan lafad kudrat teh aya 3 anu mimiti kudrat ma'ani nyata bukti wujudna. Nu kadua kudrat ibtiqori nyaeta makhluk butuh kana ayana sifat kudrat di Allah. Nu katiluna sifat kudrat jalali nyaeta sifat kudrat anu ngawengku bahwa Allah perkasa, Allah kawasa, maka Allah nu maha unina maha sagalana. Terus ayeuna ngamaknaan bahwa wajib sifat kudratna ae wahia sifatun nyata di dieu Allah teu kaliput ku bilangan. Tuluy dina wujudiyatun nyaeta Allah bukti dina ayatna. Kawasa teu kudu ayeuna ngabuktikeunana teu aya hasil bukti nu katempo ku mata karagap ku leungeun jeung kadangu ku ceuli. Jadi sok sanajan ayeuna urang nyebutkeun bahwa sakabeh alam semesta henteu aya, Allah tetep aya kawasa ngayakeunana. Eta bukti kakawasaan Allah. Tuluy qodimatun cenah anu ti heula kakawasan Allah teu diliput ku ayatna diayakeun kawasana. Anu qaimatun anu langgeng dina kakawasaanan. Wiwit dugi ka akhir Allah kawasa. Terus anu maksud dina ijadun oge di dieu Allah ngaijad aya nyata yujadu ngaijad aya. Tuluy wa idamun wa ya'dimu ala kulli mungkinin jeung ngaijad eueuhna sakur-sakur perkara. Kakawasaan Allah ngabuktikeun bahwa Allah teh ngaijad aya seperti ngayakeun langit jeung bumi, ngayakeun hirup jeung ngayakeun maut. Di mana ngaijad teu ayana berarti Allah ngaleungitkeun ieu sakabeh langit jeung bumi, ngalangitkeun kahirupan
ku ayana maut ae meureunan eta kawasaan Gusti Allah. Saberesna tidinya dina ngaistilahkeun kawajiban pikeun urang tina palebah ngadalilan kumaha cenah wadalilulan utawi dalile ala dalika ngatasé mangkono madkur annahu satune Allah laukana lamun aya ieu Allah ajizan apes. Tah maka istilah dina wajib wujudna Allah teh aya mutlak muqayyad. Ya, aya mutlak, aya muqayyad. Wajib wujudna dina perkara kakawasan Allah mutlak aya di Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sementara ayeuna wajib wujud kudratna dina bangsa muqayyad saperti ayana para rasul, ayana kiamat, ayana surga jeung neraka eta dimuqayyad dikaitkeun kana kakawasan Allah. Lamun heug Allah kawasa ngayakeun maka Allah kawasa nyuweuhkeun. Tah nyambungkeun dina kalimat antara muqayyad anu disebutkeun mumkinat dina ayana jeung mumkinat dina eueuhna dina kudratna Allah, maka di tengah tadi disebutkeun aya sababaraha hiji dina palebah ta'alluqna nyaeta aya ipadoh ajang naon diayakeun. Nu kaduana aya ta'alluq ta'diyah sasaranana naon diayakeun teh. Anu katiluna ta'alluq muratib anu ngabogaan tingkatan iraha ayana jeung nepi ka iraha ayana. Sementara ajang memperjelas dina kaidah tingkatan ta'alluq anu bangsa muratib nu sakitu perlentena tadi nyaeta disebutkeun aya suluhul qadim. Mana nyaeta di dieu walaha sabun ta'alluqati wahidun suluhun qadimun nyaeta suluh qadim wahwa ari suluhul qadim ti dieu teh nyaeta salahiyatuha fil ajali lil ijadi wal idadi. Nyata aya dina surat Al-Baqarah ayat 108. Nyata kumaha suluh qadim teh innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha satune Allah ala kulli ngatasé saban-saban syai'un sawiji-wiji iku qadirun kang kawasa. Jadi suluh qadim anu dijelaskeun dina Al-Qur'an bahwa Allah gaduh kawasa karena sakur-sakur perkara anu dijadikeun dalil bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Nu kadua qabdo awal ya. Nu kumaha qabidoh teh qabdo awal teh ya. Nyata ayat dina surat Ar-Ra'd ayat 38. Yamhullahu ma yasha'u wa yasbit. Allah anu kawasa ngeresahkeun kana hiji perkara jeung netepkeunana. Tah, eta nu kadua. Anu katiluna nyaeta tanziz hadis awal aya dina surat Yasin ayat 82. Kemana nyaeta ayat nu terakhir
samemeh panutup idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayat 82 ayat 87 nama fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in qadir. Anu oka opatna qabdosani ya nyaeta aya dina surat Al-Baqarah ayat 30 genep. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lan iku tetep ing dalem lan iku tetep kadue sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Ya. Mustaqarrun wa mata'un ilahin maring waktu kang den tangtuaken ta eta. Nu kalimana tanzizi hadisani nyaeta aya dina surat Al-Imran ayat 185. Nyata tanziz hadis nusani teh kullu nafsin da'iqatul maut, sakur-sakur awak-awakan pasti bakal manggih kana maut. Atawa dina surat Al-A'raf kuninganan ayat 34 kumaha walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalukum fala tastahiruna wala tastaqdimuna sa'at. Jeung kasakur-sakur ayeuna umat eta geus ditangtukeun ajalna fa idza jaa ajalukum di mana-mana datang ajalna maka ayeuna moal bisa maju moal bisa mundur. Eta teh tanzis kakawaasan Allah. Jadi dina palebah ajal umur hirup ayeuna urang ditangtukeun tina zaman ajalina. Jadi lamun heug ayeuna sakur-sakur awak-awakan pasti bakal manggihan kana maut. Ngan dina palebah mautna urang teu uninga da sabab eta aya dina kakawasaan Gusti Allah. Ceuk dibahasakeun mah ayeuna bagja pati cilaka aya dina kakawasaan Gusti Allah. Saberesna tidinya nyaeta qabdo salis nu katiluna nyaeta aya dina surat Toha ayat 55. Tah mana cenah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sabagian kaula ayeuna nyiptakeun anjeun sabagian deui dina eta kaula ngabalikeun deui ka anjeun wa nukhrijukum jeung ngaluarkeun ka anjeun taratan ukhra. Terus aya deui nyata tanzih hadis salis. Nyata aya dina surat Al-Hajj ayat 7. Wa annallaha yab'asu ma fi kubur. Sanyana Allah eta bakal ngabaas ka jalma-jalma anu aya di alam kubur. Eta kekuasaan Gusti Allah. Anu panungtunganana nyaeta qabdur rabbi aya dina surat Al-Baqarah ayat 82. Nyaeta mana? Nyaeta teh khusus katangtuan ayeuna kudratna Gusti Allah. Walladzina lanutawi wong akeh amanu kang pada iman ieu ladina wa amilu lan pada amal isiladina as-solihati ing amal soleh ulaika maka utawi samudayana ieu ladina ae wong kang iman lan amal soleh ashabul jannah kang anduweni surga hum utawi ieu ashabul jannah atawa alladzina amanu wa amilus solihat nyata piha ing dalam sawarga kholiduna kang langgeng. Jadi tah lapad ayeuna qabdorobi teh ayeuna ngayakeun kana surga pikeun jalma-jalma anu iman jeung amal soleh. Maka patut pikeun urang ngimankeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kudrat ayeuna dina sakur-sakur perkara ngayakinkeun bahwa kakawasan Allah teu ngabutuhkeun kana ta'alluqna makhlukna sementara ayeuna makhluk pasti butuh kana kudratna Gusti Allah.
dia ngabuktikeun bahwa pikeun dalil di mana mustahil pikeun Allah kasipatan ku sifat apes. Eta berarti lalawanan. Nyata laukana ajizan lamun heug aya Allah teh ayeuna pangeran anu apes lam yujad sayun ay ba'di min hadhil makhluqat maka ayeuna mustahil ayeuna Allah kudu kasifatan ku sifat apes nya eta. Oke, diteruskeun deui kana sifat iradah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al iradatu wallahu a'lam.